naon dirinya ngalamun wae. Jika kuda jualeun Aing keur pusing euy. bingung kunaon, Mang? Di dieu bisa balik. Arek kitu wae, teu boga duit, gawean eueuh, mun aing kudu ngejual jantung. Percuma, Mang. Akan juga ada jantung oge. Da Mang mah jantung mage, jantung cokok. Ai sia babaturan keur pusing kalah diledek deui. Naon sih? Wah, ulun geus atuh dah ulah pikiran. Ayo dah, orang ngopi enak mah di warung si Abah. Ayo dah, daripada pusing di deeng mikirin teu boga duit, mendingan ngopi ayo. Bah, kopi. Kopi apa ya? Kopi nu hidung, Bah. Ya, berapa? Hiji we. Oh, siap. Siap, kopi nak. Sudah lah. Mangga, mangga. Nuhun, Bah. Ah, buru minum teh kopina. Terus kene goblok. Ai sia ngajakan ngopi ka dieu malah main game. Roya tuh aing gabut. Geuning keur seru ya. Tanggung. Ai sia game make ditanggung. Beas ditanggung mah. Emangna aing kuli gitu tanggung. Yuk. Curangnya udah isi kuliah teh. Tuh di syukuran jang, jelik mah aya wae. Cerita ke sisa. Sabari ngajak ngomong. Asal manggih rokok we jeung kopi dahang jeung lauk pedak oge nikmat jang. Saya tanya si Isa di mana. Kayak mana we ah.
Sa, orang dia mimpi, mana pindah ke Tangerang, Sa. Sia sih, boleh wae. Weh, kamari hayang nu eta tah anu mak ngajuy. Halu bisa. Gerah. Tinggal sama Aing daripada ngelamun anu parugu mending nelpon si Oga. Halo, naon kan? di mana? Di imah si Bagoy. Naon emang? Emang posisi sia di mana? Aing posisi di pos ronda. Oh, oke. Heeh. Kedeng aing si Bagoy kadinya. Oke, Kunaon enggak? Si Ganesha ngajakan kumpul ke pos lapangan, Pos mana? pos Sandu. Emang si Ganesha lagi timbang? Siapa? Kenanya deui, pos mana deui lamun lain pos ronda mah. Ayo deh, mangkat tuh deh. Semua lembutannya wae. Yuk. Gan, gak, Goy. Teleger amat sih ya. Kepuasannya sih ya. ngeunah wae, sama tetep atuh jalan. Bagus. Maneh kenal atuh di dieu? Biasa sama kieu ini is. Kumaha gan awewe teh? Nu mana? Wih, loba sugan. Tuh bro loba juga hese sih mah. Terus nu kamari teh kumaha? Kemajuan. Nyata mah nage cicing wae. Aing kudu kumaha tuh mah nya aing kudu ajut-ajutan mah. Yang usahakeun atuh harus serius mah. Eta masalahna Goy. Aing can manggil momen nu pas. Momen naon deui nungguan nyeri hate. Sabodo wae mah. Budungnya. Awe lo bakene gan, siapa? Rarehe amat ya. Yang heueuh tuh. Ya makanya teh lang.
Aduh, kurang pokok mau aja kok Isa. Aduh, Lang. Mama li nanya ke Naina jam raha, tapi ngabejaan Aina teh geus peuting. Atuh kan geus penting Sa. Tingali we geus pararoe. Ah, kumaha maneh we, Lang? Atuh misalnya kumaha urang mah. Karena kolam tihang listrik yuk, Sa. Abeh naon, Lang? Abah ti sada atuh Sa. Pira ku teu nyaho. Aduh, atuh si bolang. Bukan sengklek budak teh. Hayu atuh Sa. Woi, gananin tuh sia teh. Jam 2 we teh. Waduh. Tabok Asia. Sa, geus jam 2 ieu teh. Aduh, kelakuan si bolang. Si Bahoy, di mana ya? Apa ah? Action. Si Bahoy, di mana ya? Halo. Halo? Halo, Naon enggak? Goy, Naon Sa? Goy, di mana sih ya? Nongkrong mah, Goy. Gabut ya. Sia di mana emang ayeuna? Kurang keur di WC. Keur naon di WC? Keur ngolah emas. Huntu sia tak olah. Oke, ditunggu, Goy. Di imah. Tuh maneh. Nanya deui. Jorok maneh mah. Geus ah. Oke. Heueuh atuh. Aduh, mantap lah dicemplungin mah. Goy. Rek nongkrong di mana gak? Kayak masih Isa we ah. Di mana we? Nu penting mah nongkrong, aya kopina. Oh bener kak, nu penting we kopina. Ayo deh, angkatkan. Satu ayo. Sa, Oi. Naon, Lang? keur naon maneh? Aduh, geunah euy, geus kaluar mah. Jorok maneh. Telepon sabari modal. Ada can obe deui. Meunah wae geus bersih oge. Siap. Ih, jorok maneh mah. Maneh hayang Sa. Yo, sudi. Goy, orang kan memang maju we. Orang gitaran. Bisa emang segi gitaran. Bisa tuh, mati bisa. Assalamualaikum. Salam. Mangga keluar. Dia di luar mah. Oh, di luar. Ganti di jero. Asup ya, asup. Jadi kunci dia. Ayo naon ka dieu? Sinariun? Ah henteu, ulin we. Si Oga tah bete cenah. Bete. Butuh tindihun. Ah, Mang Ajuy, bisa wae. Juga cenah di gitaran. Ah, siapa mah datang ke botai gini genan kumaha sih? Puas ya ngisingna calana.
Ah, ari Mang Aji bisa wae. Ih, urang geus ganteng kieu oge kelas beri prima. Tah si goyang meureunnan bau tai can ieu can modal can ieu can obe. Asya mah. Eng di ayo we. Jam sabaraha yuk? Wah, main telat sahur. Yah. Udang sare terus tiba. Iya budak. Anteng bae. Go. Woi. Woi. Eh. Main game naon sini anteng gua di guru oge. Ya ilah. Main cacing doang. Oi. Aing nabrakan wae, yo. Belajar heula ti abang ieu geura main nu kitu mah. Seberapa bulan sih belajarna, yo? Yang bisa kos yo. Tere 2 poe ge langsung jadi gede ta cacing. Tapi kemarin di Banten saminggu ya anggur wae kos yo. Non hubunganna jeung di Banten wa. Siapa lah cenah cepan Banten mah paling bisa naon urang ngacakan ka ditu anggur wae bodoh. Di Banten mah lain jeung main game belajarna. Jangan udah. Jeung belajar nulis awewe.
Kami dari keluarga besar Ronak Hijan Noise Prison mengucapkan loncengnya juga ditunjuk nomornya. Loncengnya action. Action. Cut. Sorry. Kamera action. Cut. Action. Belum.